Kerasa kieu ya teh bos. Aduh. Bos mangarokok sorangan. Aing ti bere. Kemana minta bieu. Lupa duit teh. Minta rokok. Hasil kamari saya teh loba. Beak di lurun gua majikan ieu sieun gua majikan. Ulah sieun mah kualoh jeung kekolot. Selain itu sikat. Cuma ngukil di imah. Oh, masalah kejung ada bisa disukeun ya. Itu bisa lapar kayak itu nanti. Betul, ya. Udah gue. Gua pakai nih bos duit sa. Wah, kesel itu. Kecil duruk mah. Yang sedana bos. Aya sedana bos. Oh, pajang kana biwir geus geseng sia ka duruk. Kopi kan di jeung gabus-gabusna bos. Ah, Tetena apa? Di sumber rada tenang belah dia sok aya kemarin tah. aing teh teh bos di mah geus teu nyukil euy, bae naon ayeuna kumaha ayeuna? Ku Jumat teh ayeuna teh. Ngomong gitu ke Jumat. Ibadah Jumat mah istirahat teh seminggu sekali teh kudu istirahat ame fresh kana otak. Emang teu meunang kitu? Haram sia teh maling teh. Bejakeun ka aing sanu menyebut haram bejakeun ieu bang beat di dieu ku urang. Da atuh kahirupan teh da kudu aya sok we teh atuh euseuna dieu. Perlu ge teh. Ulah diseuneut ame awet. Anjing Beka isu kesal bos. yang minum heula, yang minum atuh arek. Malah bau eta. Moalnya ngeun ada. Aneh urang euy. Numpan batur geuningan. Anjing. Bare beta cenah Goblok. Oh aya korek aya tenang ulah sosorongot kitu beungeutna kondisikeun mane mah Asa ka aku bos. naon sia teh Asa ka aku kasulin. sageunana Jokot wae. aing mah pedang mangi we dimampatkeun Aduh. pan sia mah judulna ge keur mawa asbak ti mah tara mau beuleumeuan Aing rencana bagian aing mah bos. tenan di dieu da mane atuh boga rokok ieu tah kitu bener. Main ka mana ya bos teh bos euy. Ayeuna aing pararing cetai teh da Kudu ulah poe Jumat banyak. ulah poe Jumat mah pangapesan cik urang Garut ge. Juksa. Kok heueuh sia teh? Sini tuh ai pamali poe Jumat ai ngomong ngadu hayam ya lah. Aduh aya ngeureud domah. Ngadu hayam we nu bali. Kumaha? Oh heueuh, kos urang keur budaknya. Anu eleh di babuk. Arek ku bedog ku aqua. Atuh bos tong pedog teuing bos. Aya da anjing teh. Aing bisa somplak ieu ya. Aku iya teh nya. Heeh, Sok. Jalan. Skill ieu mah nu dikuguhkeun teh lo. Kukuan usia. Citik bos. Sarua imbang panjang saeutik mah. Kena cicing sia tarimakeun. Dongkok. Dongkok. Anjing. Daya caian teh asih mah alu. Anjing kita. Deui. Aduh. Anjing aya we. Aing mah enak kol. Cicing menyenak buahna kol ka bos. Culangung. Cicing bos gitu. Baik kana tuur da saluah hulu tuur ieu ge. Hangeuk aing mah. Hulu ieu ge. Hangeuk. Ulah pamali. Sok atuh teh heula ketang, kudu deula. Anjir, bari ulud ge kudu hiji deui Bah, sak. cicing lobang ngomong wae bro ieu. Hiji deui lebar. Kol tong bang ngomong. Beuleum ulah kira. Tuna we. Ulahnya. Lah kira Jangan lebar. Ieu we lah ya. Heueuh beungeusana. Sakenyot lebar eta mah irit-irit. Uang jang yang pas kan ngikut deui di Sok. Heula. Eta ya piring urut naon jadinya? oh tadi marmat ayam aing gitu. Terus sok. Heula. Geus lah bae kadinya we lah. Aing masih bisa disebut sopan. Urang mah tadi nama hayang ku bedog mung ku ieu. Kabuktikeun bahwa preman gagah di daerah ieu urang. Iya. Ya sok deui. Aing naik balik aing punung teh tadi. Tadi jelema ditongo di ditu euy. Ngobrol ngobrol kenal, baru nuk di itu. Gabung jeung urang aya ngarokoknya. Jalan mana? Enggak tongo ka ditu. Yang mah. Kena bari uling. Ini mau ngacak lain we. Sok urang sekali itu pieu geus hiji sama. Minggu uang dewe. Geus aing menang julungan juara mah tetap di urang. Doh, karasa kieu jalma hiji jajan. Marana meureun jalma teh. Cari bukti-bukti ngomong ieu. Hei. Hei. Nanya. Lur, kunaon sasaranganan wae? Numpang teh lebeng we. Keur naon sia sarangan di dieu? Punten sia teh goblok.
Bentar tuh, pandai asisten aingnya teh tadi. Mana? Tah. Aisyah. Maksud setting gituan ka aing. Hari aing masukan teh gunungan tapas aja teh. Wani yang cocok ku aing irungna. Popo aing karek sadar. Naon cika teh gunukan tapas aku milu bae ka aing. Maju naik ka mana itu? Arek ulin terseduh. Urang mah aneh ya di ditu nya. Urang mau ulin berduaan tara anu ngajakan. Aing juga sorangan tadi mah. Duaan. Aing siapa naon gitu wae ka aing. Dia gunungan tapas aingnya. Aing gitu aing blokir deh. Duaan tapi Yang aing mah tak berbeda gitu beuki kan anu kitu naon bari. yang Kadang dong apa? apel. Apel. 11 urang makan beuteuh. Saya rokok itu, dengar ya? Burung. Sanu ai, iya tega solin. Tuh ka seribu kan seri ya teh. Sukses urang ya. Sukses teh. Anehnya. Komentar ngaledek korek di bawah. Gaul. Gaya we kayak orang kaya. Kuncinya deui ya cia. Panaya nama jariga hungkul. Topeng nya. Jual topi teh gitu-gitu rokok menta Aku beli. dasar sungut. Kita beli mah. Goblok teh sungut teh udah ngenyotnya. Kita beli mah. Lamun Rumah aing ya kayaknya. Mulai nanti jika nama mau asbak we ka mana-mana teh nya. Nggak ada apa teh gini. Ya ngeun ada menang menta. Menang anyuk aja teh. Meuli atuh. aing Tah, harta aing teh dulu. Aya sapu jualan teh aing mah. mah suka jual gigi bukan boga rokok. Aing ada picinan itu mah. Waniana Ada picinan rokok menta. Saya tengis manis can. anjing. Ngahina Nah, deui, bos. Bos. Oke, bos. Lain. Kelas kumaha ya, Bos? Tewa. Lain ngahina aing mah nanya. Geus manis can. Di atas maculnya. Gila. Orang tewak we geuat ayeuna mah. Anjing teh. Gobloknya budaya tuh gancang lu pacar goblok. Capek aing udah kita kecot jigana di ditu aya semak nyumput eta jelema. Lain bakal teh bukan ilmu sero eta mah kalau. Lauk sebenarnya aku Jadu anjing. mere urang tapi aneh urang meureun. Batur loba nu ngajak ulin urang mah tara duaan we. Biasanya Teuing padahal urang loba duit, loba udun. udah kieu kan Cadu awak sispek. kadang teh aing. Alus sakitu nu. Nah. Tinggal ngecat warna oranye ungu blow. Garoblog teh. Tapi rai minta sabatang di rudag. Benar loba duit. Aing gara-gara aya nu maling pamajikan urang jadi teu bisa ditaekan. Kumaha ari geus kieu lah. Hei, weh. Ayo mana? Terus di mana? Yuk. Yuk, kunaon maneh? Kumaha cager? Alhamdulillah. Calik, diu. Urang teh karo ieu teh. Keur pararusing teh. Pararusing kunaon? Gara-gara kamari aya nu maling ka imah. Maling. Pamajikan urang teh kalengitan cangcut caritana teh. Pan urang teh geus kubu euy. Bahkan urang teh geus make obat kuat sagala urang. Eta da kalah ka mungkin pamajikanana. Rungsing urang teh nepi ka ayeuna teh. Ari nu kamaling maling naon ya, Kak? Maling cangcut karena maling cangcut pamajikan. Pamajikan urang teh gugulun wae ka urang. Sambal cangcut ieu teh karuh heueuh. Urang oge nanti kartina teh nya pinjang naon eta nya atawa ajang amuan atawa kumaha nya mun pake ngaloco eta teh maka teh nya meureunnan nya euy urang mah karu ieu teh hayang diteangan ieu teh maling hayu siap urang mah manya urang mah bisa nyengkleng ieu teh urang kudu laporan atuh ka RT gitu mah heueuh soalna urang ieu urang masalahna lebih kabingungan kene ku pamajikan baeud euy. Mending kene kitu nya. Mending urang dulu laporkeun. Mending kene urang neangan uang bebeja we ka RT apa ka saha kumaha kitu. Mending kitu siap. Heeh. Tidak dong. Junet.
Di mana sih ya? Aing boga manuk mahal ya. Gerak ka dieu gerak. Tempo lah nu aing. Hade pisan manuk teh mahal deh ieu mah harga teh. Hei, Lur. Weh, Junaid ka mana hungkul? Damang Damang. Oh, Bejana meser manuk mahal. atuh tuh kurung lagi. Mana? Hade pisan tuh. Hari nu ieu sabaraha meulina? Nah, murah ya mah. 325.000. Hari itu Oh, itu mah 1,5 juta. tiasa ditinggali. Oh, bisa tuh. Oh, turunkan. Sabaraha itu mes meulina teh? 1,5 juta tuh manuk mahal kieu mah. Tiasa ditinggali. Tinggal dicoba. Tegeling Junaid ku naon sia teh? Lolor gawe. Perasaan teh Masih oge. lain balong tukangeun teh. Hmm, Baras ya deka. kunaon? Kagetnya manuk mahal ya. Manuk naon eta kitu meuni kitu. Astaga, naon manuk aing jadi opat sukuna ya teh. Kakarak saumur ge ningali manuk kieu. Astagfirullahaladzim. Kena naon di dinya? Biasa we keur ngadararongeng masalah kalungitan. Ya manuk teh jadi kitu eta cokot opat. Nengokeun naon ieu teh? Manuk. Manuk leungit gerak. Kira ku manuk sigah kitu, pan ieu mah meureunnan ucing. Eta manuk ieu teh. Leungit anu maok digantian ku ucing teh nyedok. Lain jelema teh. Ieu Asa karu urang. kabina-bina teuing. Karu urang teh ka dieu teh sarua nya urang teh rek nyaritakeun kamalingan gitu. Urang ge karu ge teh geus rada gelisah urang teh ieu teh. Leungit naon mang? Karu urang teh nya kalungitan eta pamajikan geuningan leungiteun cangcut pamajikan teh. Jadi pamajikan teh hayu muru kusunu amek-amekan ka urang teh. Urang pan sabaraha poe teh bisa naekan manehanana. Oh no. Gara-gara aya kamalingan, ta urang teh ieu teh hayang bebeja ka RT atawa ka punuh kitunya. Urang rencanakeun kasih maling eta teh urang adili ku urang gitu. Wah, ayolah. Di mana? Ngumpul ya. Urang ge sarua leungit hayam. Iraha maneh kalungitan hayam. Malam kamari Ah tuh bakal ari kitu mah meureunnan malam sarua. Jumaah Heueuh pan pamajikan urang ge aduh malam gagajina eta teh. Kalah ka murukusunu pamajikan. ieu ge kalungitan babaturan urang teh geus pamernya meuli manuk harga mahal. Pas ditingali kieu manukna. Geus teu hade ari kitu mah. Maling teh nya asa kabina-bina. Geus wae nama urang neang uang laporan ka RT atawa ka punuh Ya, kitu aya urang nu teang lah. mending kene laporkeun da kieu bakal ripuh atuh urang teh. Duh, aing bararingung ya teh. Penting teh maling cangcut teh 2 tapi jadi bingung kieu. Terus maling doma, da lain maling maksudna mah aing teh. Kira ge hayang numpakan. Kalian dibawa jang paragieun. Aing bingung nama ieu teh bingung nuna di mananya euy. Lah, ulin aya nama ka ditu segane loba jelema ngebang berangkeun otak. Nangan batur lah, kersel aing. Sawu jelema sepotong-potong acan. Beneran Lur? Biasa we keur ngandarongeng. Pada ngukut anak doma. Wah, anak dinosaurus ya mah. Lur, Ada ngomong naon ieu teh? Lain karu ieu teh dia teh ngadongeng teh arek neangan nu maling geuningan nek nguruskeun nu maling. Arek bebeja ka bangsa RT atawa punuh urang teh. Ieu teh sarerea teh. Da kamalingan kabeh. Kemalingan naon? Urang mah kamalingan Cangcut pamajikan. Heueuh, Geus rabetnya. komo we. Gimana teh ini? Heueuh. Ari ieu digentikeun ku ieu nya. leungit manuk teu kira-kira diganti ku anak kucing geura. Wah, ari kieu mah teh bisa diantepkeun kudu laporan atuh. Heueuh karu. Sarua urang ge kalungitan hayam kamari. Hayam naon? Hayam bertelur atuh. Ari eta aya kene hayamna. Teu aya. Oh, eueuh Nya nya. kapalingan. Malam nya. Jumaah kamari. Ku pamajikan. Halus nama orang laporan we nama ka punuh atau ka RT. Heeh, hayu lah pokokna mah urang mah satuju pisan. Kurang didampingi. Setuju saya mah. Jeung Hayu. bete urang teh pas lempang asa papanggih beungeut-beungeut nu
serem lah bakal teh eta. Bakal Da saha deui anu garoblok di lemur urang apaan eta wungkul. di kamari ge eta duduaan lin. Heeh, beungeut teh juga bujur Castro gitu. Hiji mah juga langsungnya. Heeh, ka eta Eta pisan. geus nyetel eta mah. Heuh, hayulah atuh ari kitu mah wang Geus terang. nyetel eta mah ti kamari ge beungeut. Anu jiga inyo kawung lain. Tah eta bentukna teh teu pararuguh geuningan. Termas goreng paratut maling deui. Kurang oloskeun jiga naonnya. Hayu mending dijeunepan teger nu kana ditu mah hayu. Mending Hayu teang atuh. aya. Mau opat. Ayo nama orang neangan RT. Apa nama? Stop. Hei, Kamarana ieu teh. iya ya, rada calurhat, lelengitan. Terus ayeuna ka mana? Neangan RT. Oh, RT tawa kapunuh. Ayo atuh aing milu. Ayo. Ayo Nanti lah mana? Siap. Berangkat. Bangsat.